Kantos nguping teu? Sagolek pangkek sacangreud pageuh. Sacangreud pageuh, sagolek pangkek. Pernah nguping teu? Sacangreud pageuh, sagolek pangkek. Pernah teu? Ngalos, ngabahas wartos nu atos-atos. Kasempatan anu ayeuna sagolek pangkek sacangreud pageuh urang nyobian naros ka milenial sun sampurasun. Hai. Allah. Hai. Hai. Modus. Kamana? Berarti taluknya. Kantos nguping teu? Sagolek pangkek sacangreud pageuh. Eta bahasa naon? Bahasa planetnya. Lahir di Garut? Lahir di Garut. Di mana Garutnya? Pataruman. Di Pataruman mah di dia, di Cakar. Jigana ramana orang Bataknya. Sama sekali tekantas nguping sacangreud pageuh sagolek pangkek. Sumpah. Dek mau jadi angkot. Nembe ngadangu. Kasih hai, aduh kasih hai. Garis kasidah ngan hanja nganggo masker teh sawios da usum covid. Orang Sunda? Bukan. Orang Sulawesi. Alari dendang, mapa dendang maka capim makelo. Dua-duana? Ini orang Sunda. Iya orang Sunda. Iya orang Sulawesi tapi terus teka kuping orang Sulawesi nanya. Mas Tami, Ami lumayan. seberapa tahun? 6 tahun. 6 tahun berada di tengah-tengah kehidupan orang Sunda. Itu orang Sulawesi. Tapi tiasa ngartos sakedik-kedik Sundanya. Ngatos. Upami dua bahasa Sundana. Dua. Upami angkat bahasa Sundana. Angkat. Liarnya bener. Kalau berangkat bahasa Sundanya. Angkat. Kalau indit. 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 Indit lah. Indit. Nios. Nios mah bus. Indit. Bisa. Janten khusus kanggo orang Sulawesi. Di Sunda mah ragam bahasa kieu. Upami di Sulawesi upami uih pula. Bahasa Sulawesi naon? Pulang. Neng cepet pulang. Kakak cepet pulang. Boting. Bahasa Sulawesi mah boting. Mun urang mah boting teh bobotian. Kok belum bobo sih? Nggak mau bawa siang. Ya guys. Kanggo Neng anu orang Sunda kan dari orang Sulawesi. Kantos nguping teu babasan. Babasan. Babasan sepuh kapungkur. Babasan. Aya kalimat kieu. Pelajaran Sunda. Sacangreud pageuh, sagolek pangkek. Sacangreud pageuh, sagolek pangkek. Pernah nguping teh? Sama sekali. Kanca Mitra Sadaya, nu hiji orang Sulawesi tapi bahasa Sundana tos lemes. Nu hiji orang Sunda tetapi babasan Sundana teu acan patos nguping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kadang wargi sadaya kanca mitra dulur abah nu jauh di Bilemuran nu anggang di padesaan anu dumuk tetep tangeuneup di lembur matu Banjar Karang Pemindangan. Tepang deui sareng abah dina ngawaos. Nuhun ngawaos, ngawangkong ngabahas wartos nu atos-atos. Aya di mana coba tebak? Ieu aya di payuneun kantor Kodim 0611 Garut. Ya akan Mitra Sadaya urang nyobian konfirmasi ke Bapak Komandan.
Komandan Kodim 0611 Garut. Utamina ngeunaan babasan sepuh kapungkur diantawisna aya babasan sacangreut pageuh sagolek pangke. Ieu aya di ruangan para pupuhu luluhur Garut. Akibatna Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Jadi salah unsur Forkopimda Kabupaten Garut diantawisna aya Bapak Kapolres. Ayo, orang nonton. Ngawas. Aya Bapak Dandi. Ngawas. Dina kasepetan anu ayeuna di nu ngawaos, mohon ngawaos. Ngawaos teh ngawangkong ngabahas wartos nu atos-atos. Baris tepangan Komandan Kodim 0611 Garut. Letkol Setjet I Deni Iskandar. Assalamualaikum sampurasun Pak Dandi. Rampes. Pak Dandi ini memang luar biasa kaca mitra. Biasa di luar. Biasa di luar. Ada penampakan rupanya. Bagja kacida kaca mitra sadaya wirehna Pak Dandi anu jenenganana Letkol Setjet I Deni Iskandar. Upami ningal letter jenengan mah ieu da bakal letter priangan. Lahir di mana, Pak? Bandung. Di Bandung. Ternyata jajaka Sunda pituin. Ya pasti berangkat dong. Fitnah cenah geus boga lain jajaka. Jadi mantena salah sarios pituin putra Sunda itu nu ngadamel urang bangga. Jadi warga Garut Seraya tangtosna bangga mangki kaduh salah sarios pupuhu di unsur Forkopimda yang tanpa Dandi nu kal sadia memang salah sawios putra Sunda. Urang Sunda Wadidadu Getih Sunda Wadidadu Hade tata de basa de rupa urang Sunda. Pak Dandi jadi sibuk naon ya? Ayeuna nuju sibuk ngabahas bencana banjir. Kopi aja, demo aja. Macan demo aja. Tapi kondusif, Pak. Kondusif alhamdulillah. Dinikmati wae. Jadi Penting mah kompak sareng Forkopimda. kompak sareng Forkopimda. Salah serius pendekatan nu dilakukan ke masyarakat naon wae? Pendekatan ke masyarakat ya kita mau dengan kondisi gini kedah mengedukasi. Edukasi. Kedah seueur nepeling mencegah Ngatik ngadidik gitu ya. Ngatik ngadidik. Dan kalau kumaha ge eta mah warga urang sadaya harus kedah dilindungi. Udah dilindungi. Oh, Makhluk langka pernah dilindungi. Pak Dandi. Kapolres untuk melindungi. Oh, di ngawaos kan ieu ngawangkong ngabas atos na atos. Di payun aya catur sepuh kapungkur, aya babasan kolot baheula. Eta bahasan nu ayeuna upami naros sabukan milenial bleh sama sekali teu terang. Sami yang bikin merendah. Kalau buat milenial mau rada geser sakedih. Sok aya babasan sepuh kapungkur, tartos ieu pakai sareng tugas kedinasan oge. Tah ari tentara mah identik sareng polisi mah nya tegas, tugas, gesit, percekak. Saruskan. Aya babasan sepuh kapungkur sacangreud pageuh sagolek pangkek. Sacangreud pageuh sagolek pangkek. Kinten-kintenan dipahami ku komandan. Babasan warisan sepuh urang teh naon eta teh? Cangret Pageuh sagolek sagolek pangkek. Alah. Kinten-kintena meureun ieu mah nya. Oh. Duka cek abdi mah berarti sagolek pangkek sacangreut pageuh. Satu kesatuan untuk biasa dipisahkeun. Semakin kita sebat babasan. Babasan. Berarti kalau dikaitkan dengan saya sebagai pimpinan daerah, berarti saya harus punya komitmen. Harus punya komitmen berarti sesuai dengan visi misi ya, dalam organisasi. Terus harus tepat janji, teras, konsisten. Konsisten, integritas salah satu di antara. Ternyata memang luar biasa. Ini Bang Dandi entah. Orang Sunda asli mah paham bahasa Sunda, eta bahasa Indo, bahasa urang sadayana. Janten milenial luar biasa. Ayeuna ceuk pinyuhunkeun. Ngadamel hiji kalimat di dalam bahasa Sunda nganggo kalimat nu nombe. Ari Abah loba kahayang. Sagolek pangkek sacangreut pageuh. Menjadi pemimpin urang kudu sagolek pangkek sacangreut pageuh. Luar biasa, misi berhasil.
hartosna menjadi pemimpin, kurang kudu komitmen kalau visi-visi, kudu nepati janji dan harus terus melaksanakan komitmen apa yang menjadi visi misi. Luar biasa, memang filosofi Sunda meluhur kaci. Eta teh kudu bangga, mata ki jadi orang Sunda nabet. Alambung make bahasa Sunda, bahasa orang bahasa Indung, bahasa tutupan. Luar biasa pada nih atur nuhun wakosna. Sami-sami. Nuhun pisan, muda, visioner, tegas, jelas, efektif, efisien. Kang Camitra sadaya Dulur Abah nu jauh di Pilemuran nu anggang di Padesaan nu tetep rangenak di lembur matu Banjar Karang Pamidangan. Cak meuli ka dieu urang tenden di handeuleum sieun urang tunda di juang siang parati nyopot tinggalkeun babasan sepuh kapungkur warisan budaya Sunda milik urang sadaya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.